Bismillahirrohmanirrohim. Wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda. Alhamdulillah. Mang Dedi kiwari baris neruskeun hanca carita talaga getih dina bagian anu ka-44. Sakumaha naskah ieu carita nu kantos dipaju bagian anu ka-43. Pedaran Mang Dedi kasapih wanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam ti peuting dalam Reci Bodas. Khususna di bumina Bapak Icang sareng Ibu Saudah atawa indung bapana Nyi Mimin anu mana harita Nyi Mimin teh kasurupan nya malihan matos aya bapa lebe katut Abah Ewon anu nuju narekahan. Kumaha atuh para pamirsa lajengadanna ieu carita langkung paos nama mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Mangsa alam harita teh dina mangsa wanci magrib liwat saeutik terus dikarasa nyerele ka mangsa isya sadengkeun harita teh di imahna Bah Icang Nyi Mimin keur kasarumahan keur kasurupan ngan untung we bapa lebe jeung Bah Ewon geus aya di imahna Bah Icang. Malah harita teh atuh Nyi Mimin harita nu kasandingan cegeukeuh seuri bari pok harita teh. Aki-aki peot. Namun sia yang nyaho mahog sia. Ku aing rek diomongkeun. Anu gablek hutang ka aing teh salah saurangna si Mimin tah kulantaran kitu aing datang ka dieu rek nagih. Nadenge omongan Nyi Mimin kitu pok atuh Bah Ewon harita. Oh, jadi anjeun teh rek nagih ka Nyi Mimin nya lantaran manehna boga hutang ka anjeun kitu lain. Aing rek nagih ka si Mimin lantaran manehna boga hutang nu kudu dilunasan. Ceuk Nyi Mimin ana kasandingan panonna buburelakan kana sakur nu aya di dinya. Malah terus bari jeung ciciri hilan sorana sumungirung estu nikmat ku hurayeun. Atuh puguh we sadaya oge sieun nempo kitu mah. Malah loba nu pating purungkut. Pok Bah Ewon harita. Tak kitu geuning cenah bapa lebe. Rek nagih geuning manehna teh cenah ka Nyi Mimin. Tapi ari Nyi Mimin boga hutang naon atuh Bah Icang? Ceuk Bah Ewon beri jeung ngareret ka Bah Icang. Pok Bah Icang harita. Aing atuh. Kuring mah teu apal. Da ceuk pangrasa kuring mah teu boga hutang. Jeung nadi sabaraha hutangna keunai lah ku kuring dibayar lunas. Samalah rek dileuwihan asal maneh gancang ningkat tina gua garbah anak aing. Bah Icang ngomong tatag sabab jengkel ka jurig anu geus ngaganggu ka anakna. Bok atuh bapa lebe harita. Dah, lamun kitu mah atuh sok geura sebutkeun sabaraha hutangna Nyi Mimin teh. Tuh rek dibayar cenah ku bapana samalah rek dileuwihan sagala rupa asal anjeun gancang ingkah ulah aya dina kurungan Nyi Mimin sarta tinggalkeun kurungan Nyi Mimin ayeuna keneh karunya atuh ari lila-lila teuing mah. Ceuk bapa lebe bari jeung neuteub ka Nyi Mimin
Jereuheul deui Nyi Mimin anu kasandingan harita. Sabara. Geus. Teu kudu sisirian gadeg lah. Jeung deui seri anjeun mah teu matak pikaresepun kadengena oge atuh kana ceuri. Dasar. Lebih balate. Balagu uge. Bodona katotoloyo. Piraku sia teu ngarti. Aing mah lain rek nagih duit. Da aing mah da butuh duit. Cek Nyi Mimin, harita nyarekan lakdak dasar ka Bapa Lebe. Atuh puguh Bapa Lebe teh mendikeun ka Coloho. Lantaran ngarasa heran leuwih teu heran. Ari sabab kakara ayeuna maneh Palebe ngalaman disebut beleg jeung belegug ku juri. Atuh pok Bapa Lebe harita. Rumah sadian jam siap. Nya terus anjeun carek nagih naon atuh? Cek Bapa Lebe nyentak harita. Cerketuk Nyi Mimin teh harita. Dengekeun ku sararea. Aing tangna datang ka dieu. Lantaran rek nagih pati ka si Mimin. Hutang uyah kudu dibayar ku uyah. Hutang getih kudu dibayar ku getih. Lantaran si Mimin geus hianat ka aing. Jeung deui geus ngancurkeun kahirupan aing tah kitu. Cikikik Nyi Mimin seri. Sorana tarik menikeun ngajireuleun. Cilegedeng atuh harita terus ulahek awakna teh leus ngajoprak teu empes-empes. Ari sakadang jurig anu surup sumanding kana awakna harita keneh indit ninggalkeun kurungan Nyi Mimin. Nampung kitu mah ambu saudah ngajerit terus nuru ka anakna. Anakna anu terpada ngarejengan malahan mah terus atuh awak Nyi Mimin digulang gaper. Da disangka nama Nyi Mimin teh maot. Nyai, Mimin anaking aduh. Kunaon atuh maneh teh Nyai? Ambu saudah cerik rawah riwih hatena salempang kana nasib menjadi anakna. Sabat jelas pisan tadi kadenge lamun ka anakna aya lalembutan anu deuk nagih pati. Sedengkeun Bapa Lebe jeung anu sejen mah sadedea ngarasa reuas sakadapan mah. Nepikeun tengah urang mikiran naon rupa omongan anu tadi ditepikeun ku lelembutan anu surup sumanding ka Nyi Mimin. Po atuh harita Bapa Icang. Paya be. Kejaku mah ari tos kieu yuh. Mbak Icang tumanya ka Palebe begetap katara pias koneas awakna ge ngaleper. Sok sieun kumaha meureun anakna teh. Ngadenge Mbah Icang tumanya kitu pok Bapa Lebe harita. Berat. Berat ieu mah Pak Icang. Kuring mah teu sanggup ari sabab jelas-jelas geuningan kadenge ku sare oge. Geuningan maksud manehna teh deuk nagih pati ka Nyi Mimin cenah. Tapi keun heulaanan tong waka di pikiran ayeuna. Sok mending urus heula eta budak karunya. Pasti awakna ripuheun yeuh. Mak ngaku pada bekeun amoh. Geus kali bulan daper wae atuh budak si Nyai teh. Sok mejem oge gerak golerkeun dina kasur karunya atuh tuh. Ari sina ngajoprak kitu bae mah jang amat. Jang odang. Cik atuh bantu ajang euy mang mindahkeun si Nyai ka kamar yo. Jek Mbak Isdang harita ngareret ka Jang Ahmad jeung ka Odang anu tita tadi can ingkah-ingkah jadinya malah belum ngarenjengan awak Nyi Mimin. Kadenge kitu pok Jang Ahmad atuh harita. Mangga bah, magayuh dang.
Gotong ka kamar tah. Cek Ahmad harita. Lancik kena utari teh ngareret ka udah ngajak minahkeun Nyi Mimin. Nya sok atuh ayolah. Yok, nya benar karunya aduh. Bari mau diari ngajoprak dina palumpuhan. Palumpuh mah ieu. Ragdayang awak Nyi Mimin digotong ku tiluan dibawa asup ka kamarna. Terus atuh digolerkeun dina kasur. Sirah dianggal rap simbutna atuh sasarta dituntungan ku si Ambu jeung tatanggana. Saurang awewe tengah tuh anu milu ngabaturan. Minta jai herang segelas cek Bapak Lebe harita teh. Bapak Lebe ngareret ka salah saurang anu araya di dinya. Sangkan pangnyokotkeun cai kojengkang. Hiji awewe muru ka dapur terus nyokot cai. Telila oge geus balik deui. Sor diasorkeun ka Bapak Lebe. Malahan magap di tampanan terus gerenyam di jampean heula kelawan husu pisan. Baikang abdi ieu cai meunang ngadoa sok kaditu usapkeun eta cai teh kana bun-bunan si Nyai terus inumkeun saeutik karunya pasti capeun jeung hanyaang meureun da geus ngamuk ti tadi keneh jangtu awakna oge bakal karasa nyereri geura. Sugan we atuh geus dibere nginum mah bisa gancang sadar deui ka dirina. Omana gunung pada betuh. Mbah Icang nampanan cai nu diasongkeun terus dibikeun ka bojona. Sangkan diinumkeun cenah ka anakna encan eling-eling. Paya be tanya kumaha ditos kieu seun abdi teh duh bet asa jadi hariwang sok sieun nya we. Si jurig teh arek nagih pati ka pun anak. Baikang abdi nya terus terang we berat ieu masalah teh. Syaratnya geus kasaksian ku balarayan waraya di dieu. Geuning bet aya nu kitu ka Nyi Mimin teh. Kuring mah teu sanggup pikeun yang hareupanana ge. Naon sababna? Lantaran ancamanna oge lain bobodohan eta jurig anu sumanding tadi teh ka Nyi Mimin. Cik atuh engke deui mah atawa isuk. Coba tanya ku Mbah Icang. Lamun Nyi Mimin geus sadar deui ka dirina, heug tanya tuang putra teh pernah ngalakukeun kasalahan naon atuh? Atawa nyieun dosa naon atuh ka batur teh? Heuh pasti atuh persoalan ieu teh aya pakuat pakait atawa kasang tukangna anu teu kanyahoan ku urang madenang. Bapak Lebe nyarios kituna teh bari melong ka Mbah Icang anu keur molohok bangun bingung. Hatena melang jeung hariwang kana kaayaan jadi anakna kitu. Jeung deui atuh Ambu Saudah anu jadi indungna sarua ngerasa bingung jeung loba kamelang deui. Sabot keur kitu pok atuh Abah Ewon. Ya. Benerlah Bapak Icang. Kudu ditanya nu bener-bener budak teh. Bisi bae pernah nyerikeun batur atawa pernah nyilakakeun batur jeung ngalakukeun kasalahan nu matak ngarugikeun ka batur tah kitu. Jameureun Nyi Mimin anu bakal bisa ngajelaskeunana mah. Mbah Ewon mairan kana naon rupa omongan Bapak Lebe. Sedengkeun Mbah Icang mah kalah ngahuleng. Hatina bingung demangi tungtung susah nu taya hinggana. Lantaran naon? Lantaran kacida teu ngarti naha bet aya kajadian anu sarupa kitu. Naha ka anakna make jeung aya anu rek ngagih pati sagala rupa. Eta sakabeh tangtu jadi buah pamikiran. Samalah lain keur Mbah Icang hungkul nu jadi kolotna. Da sakur anu araya mah kabeh oge mari lumikiran hal eta teh. Bok deui Mbah Icang harita. Nya tah aya dikumakeun atuh isukan. Dina mangsana budak deui eling mah urang tanya heula budakna saeta kitu. Nya sugan we atuh bisa nerangkeun da ayeuna mah sun karunya jeung budakna deui age. Can eling bener si Nyai teh. Cek Mbah Icang harita bari ngeuteuk ka Bapak Lebe. Bok Mbah Ewon harita. Bener.
Itu tanyakeun we isuk mah lamun jenisna geus sadar. Sabut keur kitu nang kadenge sora Nyi Mimin humarurung. Sorana teh laun bangun anu ripuh awakna teh. Aduh, dah. Kawasnya mah geus sadar budak teh sok kaditu atuh teh. Baicang, Bapak lebih ngareret ke lawang kamar. Sedangkan Bapak Icang terus hocengkan rek nempuk anakna cenah nu kakara sadar. Kumaha mu asing ngai teh geus eling atawa alhamdulillah Bapak. Geus eling jiga nama yo. Ambu saudah ngadeuketan di ka anakna. Ret Nyi Mimin kaindung jeung bapana breh katempo sorot panun layu bangun anu eueuh cahayaan. Guys, anakin geus sadar cu. Abah, abu, nyeri abah. Mimin, anak abu. Naon anu karasa teh cu. Nyeri panas ambu. Nyi Mimin atuh ngawalon sorana kadenge laun jeung harosos. Gap tarangna dirampak ku ambus saudah. Kebon atuh harita indung naruas sabab karasa tarangna teh panas meni nyebret. Atuh gap kana leungeunna jeung awakna sarta terus dirampaan tetela awak Nyi Mimin teh meni nyongkab panas jeung ngoprot jueuh ku kesang. Astagfirullahaladzim. Bapana geunengan awak sinai teh meni ngahayab panas kieu. Cek ambu saudah bari melong ka salakina anu keur nangtung digireng. Gap atuh harita. Si Abah ngarampa awak anakna tetela bener we meni nyongkab panas. Awakna Nyi Mimin teh sakur nu araya dirinya meh kabeh rongho kalawang kamar. Lantaran pada hayangnya nyaho jeung nempo kaayaan Nyi Mimin anu katingalina kawas anu keur gering parna. Aduh paya bae kumaha budak teh dingin awakna bet jadi panas kieu. Ya itu pateh teuing atuh. Baicang, ya kuring mah teu bisa ngubara ya anger da ari gering panas mah kudu dipariksana ge ku mantri atawa ku dokter. Jadi lain ubaraneun lembe eta. Parandene kitu sok lah cobaan kompresan we. Nyok ku cai nu bersih nya sugan we atuh bisa turun panasna saeutik mah. Kitu cek Bapak Lebe. Bari panuna teh melong ka Bah Icang nu katempo bangun bingung. Ya bener kayaknya tuh. Urang kompres deui we anan. Jadi Bah Icang katukan rusuhan. Kusorangan ngawadahan cai kana baskom. Telila terus datang deui. Terus eta cai dipake ngompresan anakna. Ari Nyi Mimin atuh harita. Teu eureun-eureun humarurung weh timang saharita berjadi ngadadak gering. Kaayaan alam harita teh beuki peuting bae. Sarerea nu araya didinya jadi kabawa bingung. Bingung pisan. Jeung salempang. Dumasar kana hal-hal kitu Nyi Mimin teh geringna katempo bangun ripuh pisan. Antupna sarerea dipindahkeun we Nyi Mimin teh ka tengah imah. Nyi Mimin pada ngarubung-rubung, pada ngariung-riung jeung pada ngemitan. Tapi kulantaran kaayaan teh beuki peuting bae, Bapa Labe jeung Bah Ewon mah terus we aramitan heula cenah. Malahan majang diisukan cenah arek ngalongok deui. Kitu deui Jang Ahmad lancik dengan Nyi Utari almarhumah. Jang Odang jeung Oman oge atuh aramitan sabab rek neruskeun ngaronda lembur cenah anu tadi katunda. Ari Bah Icang atuh dibaturan teh ku sabaraha urang tatandana we nu kawilang darekeun. Di antarana aya Jang Duloh jeung indungna anu ngahaja teh bali sabab dicarang ku ambu saudana puguh putuh keur pibatureun pakumaha. Bisi cenah parang aya anu tumiba ka Nyi Mimin. Kasubri para wargi, cag urang tinggalkeun heula atuh kaayaan Nyi Mimin jeung indung bapana nu kiwari Nyi Mimin keur gering. Kendin heula sakedeung tunda sakedap insyaallah kaharep kasampeur deui ayeuna urang puseurkeun perhatian urang. Nyatana
urang medarkeun kaayaan pula warga Juragan Subrata. Kasubri para wargi, Juragan Subrata ditinggalkeun maut ku anak-anak anu ngaran Suta. Nyerlekna mangsa teh karasa saminggu teu sekaliwat we. Di imah Juragan Subrata teh aya 2 anggota polisi anu ngahaja daratang lantaran deuk mere katerangan geunaan sabab-musababna mautna Suta. Nurutkeun hasil panalungtikan pihak anu berwajib. Ari kacenakanana netelakeun mautna Suta teh lantaran dibinasa ku satunggalan. Sabab dina awakna loba tatu tapak kuku anu sareukeut jeung aya tapak sihung sagarupa dina beuheungna teh. Meunang katerangan sarupa kitu, Juragan Subrata sakula warga teu bisa kumaha. Sanajan ari dina jero hatena mah masih loba pananya lain, loba kapanasaran jeung rupa-rupa kacurigaan. Tapi kulantaran teu boga bukti jeung saksi nya nu akhirna mah narima weh kana kanyataan. Ocapkeun atuh kaayaan di jero imah harita Bapa Subrata keur ngobrol di patengahan jeung bojona nu katempo bangun anu nguyung weh. Lantaran Ibu Halimah mah masih can bisa mopohokeun ka anaknya anu geus tilar dunya. Isabrak anak urang tilar dunya. Katempo ku ama teh meuni nguyung teh nguyung we geus aduh. Tong di pikiran bae da kumaha atuh. Geus ayeuna mah geus kieu kabuktianana. Geus kudu tegar jeung kudu gede hate. Ama teh jadi bingung teu mengitungtung susah taya hinggana nempo ibuna bet kitu bae. Jeung deui kudu ingat sabab naon? Sabab urang teh masih keneh boga kawajiban pikeun ngurus anak urang anu 3 deui. Nu tangtu meureun kudu diperhatikeun kahirupanana, malah lain meureun tapi wajib pikeun merhatikeun kahirupanana. Memangnya amanah eta oge harti ku ibu oge. Tapi da kumaha atuh hari anak mah. Sanajan manehna kedul tara aya kadae gawe ngan saukur ulin jeung menta duit. Tapi keukeuh we nya mah moal laas. Sarta teu nyangka lamun samanehna teh bakal ponok umur balikat mulang ka akhirat miheulaan urang. Geus kaharti ku ama oge. Ku bapa ge kaharti bu yang sudah heueuh sarua. Ama oge nyaah nama da ka anak ngaranna gemeureun. Parandene kitu wayahnya ayeuna mah urang teh kudu bisa narima. Sabut keur ngobrol kitu, Jo atuh Darja nyamperkeun gek diuk hareupeun indung bapana. Keur kitu pok Darja datang teh langsung menta duit harita ka bapana. Punten Bapak, abdi teh Priyogi artos. Nyaon, Jaja butuh duit jadi angean teh. Sahur Juragan Subrata beri melong ka Darja baun anu teuheul. Laras pisan ama. Abdi teh Priyogi artos. Oh, jadi maneh teh butuh duit. Laras ama. Yeuh, Darja.
Lamun ngarasa butuh ku duit sok geura mimitian diajar digawe. Sabab ti mimiti ayeuna ama geus moal mere duit deui. Kumaha kaharti atuh wanjeul? Menang omongan kitu ti bapana. Atuh Darja ningarenjag. Har, ari amat rasa tu abdi teh kedah kumaha ama? Ye, Darja dengekeun. Nah make jeung nanya kitu kumaha kakolot? Apan geus disebutkeun lamun butuh duit sok kudu daek digawe. Piraku maneh teh atuh rek kitu nya. Tuh, tingalikeun lanceuk maneh Darma. Nurut turutan atuh. Pendidikanana luhur, kana usaha getol, pinter, rajin jeung sagala bisa, sarta dihargaan ku sarea. Nya ari maneh bet kedua teh dibeakeun timpu sorangan. Lila kulila mah amat teh jengkel Darja. Nempo paripola hidup sarupa kitu teh. Juragan Subrata panonna mureleng kanu jadi anakna. Anu keur diuk bari jengah uleng. Nya, yang bager anakin. Memang benar omongan Bapak Hidap teh cik atuh sok atuh geus ayeuna mah bera engkeut mimiti diajar usaha da geus dewasa. Piraku hidup teh teu raku batur apan ari usaha mah tinggal prak hayang kana naon wae oge atuh pasti bakal dimodalan jeung bakal dijujurkeun ku kolot teh atawa nurutkeun nurutan Darma atuh lanceuk hidup. Datang tu atuh bakal atoheun lamun daek mah asal hidupna kudu daek diajak gawe bareng jeung nurut kana papatahna. Ci sok daek atoan teu lamun nuturkeun usaha jika lanceuk maneh. Ibu Halimah tumanya ke anakna kalawan Daria. Sadengkeun Darja ngadenge omongan indungna kitu jeung bapana teh atuh nya kalaka hatena kuheuh ngabagagal. Naon sababna lantaran lamun dina obrolan sok mamawa bae Darma anu jadi lanceukna. Malahan majalma anu pika ijid ku manehna. Ama Bu. Naon? Sakapeung abdi teh sok heran. Nah lamun ceuk urang pareng ngobrol tos sok mamawa kae Kang Darma bosen abdi teh mah. Ama salilana kudu nurutan Darma. Ituna ieu kudu nurutan Darma. Kudu pintar, kudu kitu, kudu rajin. Kudu sagala bisa kawas Darma. Capek abdi teh ngadengekeun oge. Jeung deui atuh keur naon make jeung kudu capek-capek gawe. Hartabana geus loba. Anu ngajalankeun usaha aya Kang Darma. Yang naon atuh lamun eueuh anu ngagunakeunana. Nah arek dibabawa paeh. Kitu pok-pokan Darja mata gariha pikeun kolot mah. Bari mencrong kan nu jadi bapana bangun anu ambek pisan. Samalah katara beungitna oge bari beureum. Ngadenge omongan anakna kitu puguh we Juragan Subrata meuli bunceli. Hatena teh ngeunah bet asa ditincak ulu anu jadi anak. Darja, ari maneh teh ling teh wanjeu yeuh. Heh, jigana mah keur mabok sia nya. Kolot wani ngomong gitu. Da bongana atuh. Boga kolotna. Piraanan adi penta duit. Nah, bet jadi kudu ngomong panjang lebar itu itu. Ngomong we sing jelas arek mere atawa moal. Lamun moal nya keun teuingkeun bae naon oge da kuring ge rek init. Bu Halimah reuwas ngadenge anakna ngomong kitu juga nu kasandingan. Da sabiasana mah tara kitu atuh Darja teh. Cadengkeun Juragan Subrata tidak pisan amokna. Huntuna ge kakerot bakat ku ambak. Astagfirullahaladzim Darja. Cing atuh istighfar ujang. Ulah kitu atuh ari ngomong ka kolot teh bisi doraka. Geus lah Bu. Teh kudu ngomong doraka. Itu ieu kudu doraka. Kumaha engke we lah. Doraka mah sok ayeuna mah jawab heula we erek mere duit atuh moal ieu. Darja ngomong kitu beri neuteup seukeut ka indungna. Nu katempo awakna oge mending lapar. Tapi dina kaayaan kitu hauk atuh aya anu nyentak harita. Darja, nanaonan maneh teh? Rek minta duit atawa arek ngarampok ieu?
Ngadenge lanceukna kitu gebeg atuh Darja ngarenjang. Rek pelabah datangna sora kasampak di dieu teges aya Darma jeung Ratna si bungsu anu rajeg narangtung. Da pugu atuh kakara balik di kantor. Nya saterusna maduanana nyampurkeun ka Ibu Halimah anu keur silih pelong jeung Darja. Kang Darja, nanaon akang teh kitu geuningan kalakuan teh? Nah, teh watos ka Ibu. Cimsing emut atuh Kang Darja. Tuh, tingali Ibu salirana menengah dek-dek kitu. Nah, kunaon ai Kang Darja atuh? Neng Ratna alias si bungsu nanya bari jeung melong kalancikna anu kereng hapraju nahan amarah jiga nama. Geneng, si Ratna, mana masarta teu kudu pipiluan kana urusan aing. Darja ngawalon deka adina tipe porongus komol ka adina wani pisan malah nyarek sangkan ulah pipiluan cenah. Kang Darja, nah akang teu kitu. Ku aing dicarek pipiluan teh hayo sia mangga bangus. Coba tanya itu, tanya ieu. Sugan ku kieu sia. Jabrot atuh harita. Leungeun Darja ngalayang nampiling kana pipi Ratna. Atuh meuningah ngarumpuyukna Ratna harita. Malah bari jeung ngocak dengek ceuri ngabangingit bari nyekelanuk dua pipina. Nu karasana peureus samalah tapak dampal leungeun Darja ge katempo meuning ngagaralang. Nempok itu atuh Ibu Halimah reuwas gancang ngarangkul si bungsu sarta terus dibawa ngajauhan. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Jika nama mege sia teh maneh teh gelo sia nya. Dada eta ka adi wani nampiling geus di luar batas sia. Eta kalakuan teh. Ngadenge kekecapan atuh si cikal kitu pok Darja harita. Teh kudu coba ngomong lah si Darma. Cek Darja harita sakilat ngayunkeun peureupeuna kana palipisan Darma. Hiu, blok atuh peureupeuna ngopisan kana palipisan Darma. Allah! Reuwas Darma harita sabab teu disangka ti tadina. Aduh, nanaon sia teh Darja? Arek ngajak ribut sia jeung aing. Nantong loba ngomong sia. Heh. Batal sia Darma. Sia atuh Darja harita ngirimkeun deui peureupeuna. Maksudna mah atuh rek nonjok racukan irung. Tapi hiu gila kepos. Darma rikat ngajuarkeun sirahna. Berjeng sakila ngarwel pelut Darja anu keur nyawar. Hiu krawak. Terus atuh dicentong sekaligus ku Darma. Tolonyong. Tolonyong lu. Keburu Darja nyuk suruh kana juru meja. Cereng getih mucur tina irung Darja. Menikeun kanyarak cerakan atuh kana bajuna. Sabab beneran pisan keunana teh kana juru meja. Nampo kejadian ketus Juragan Subrata jeung Ibu Halimah reuwas. Darma, Darja, nyanyaun ai sia. Make jeung tuluy garalut kieu. Juragan Subrata ngakurowokan anakna. Sarta terus atuh seleuleu nyampurkeun rek misah maksudna mah. Sabab hariwang bisi kumaha onam da pugu atuh. Duanana oge anakna. Tapi sabot keur kitu Korea atuh Darja cengkat berjeng sakila atuh ngayunkeun kursi nu aya gigireunna. Hiu, blor kursi dibaankeun kana awak Darma. Hiu, ciluk atuh Darma harita guncang. Borobot gubrang atuh kursi amuradio nu buruk kana temo. Yang Darma, geus eureun tong dilawanan abi hidupna. Ya Allah ya Rabbi, jika nama keur mabok si Darja teh. Ibu Halimah harita ongeng-ongengan kekeluhan lantaran melangka anak-anakna. Bisi terus galungan cenah. Sedangkeun Neng Ratna ukur nempokeun bari jeung ngagibrig ngadeg-deg. Nempo kursi anu dipalangkeun teh atuh harita teu keuna ka Darja. Atuh beuki amok gabru ngarontok kana awak Darma. Gubrang atuh Darma oge ti jengkang buroboh paparabotan anu aya dina luhur meja jeung bupet. Ragragan pating koloson para reus bro prek ninggang ubin.
nya nu ahita gerwe dua anak galungan awakna silih tilihan sakapun awak Dharma aya di luhur tapi gorel endeuy atuh jadi dihandap kitu jeung kitu sabalikna. Kaayaan di jero imah teh harita bet jadi harengheng gandeng riweuh paciweuh Dharma jeung Darja atuh harita awakna kurentel haritu kurentel teu kadieu jiga puyuh keur diadu jiga nate silih tonyok silih badug silih siku silih cabo kumaha we sabisa-bisa anu penting mah keuna we atuh Juragan Subrata setengah polah misah anakna anu keur ragot geus. Ibu Halimah cerik jejaritan Neng Ratna ukur nempokeun bari jeung ngagibrig ngadegdeg paparabotan loba anu ruksa kursi paburanta pe jati balik ari anu gelut can keneh bae angeusan. Ya eureun kunaon ai sia hah bet kabos anu kasurupan sia dadak gelo mah sia madenda teh hah eureun Juragan Subrata kegeluhan ditah eureun ka anakna. Tapi das tibatan eureun mah kalakabet kalah beuki ragot dua anak bukbek we pisan kacape. Para pamirsa, ya carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah mangga diberi neruskeun ieu carita dina bagian anu ka-45. Atur nuhun kumaha rupi perhatosanana urang gantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.